Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal maqam fi hablatin mubarakah. Assalatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. An-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falisamini al-hadis. Puji anu janten pamatri ati urang mugikeun ka Gusti Nu Maha Suci Rabbul Ijati. Puji anu janten pangikat rasa urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Disarengan ku rasa syukur urang haturkeun ka Allah anu Maha Ghafur anu mana mantenna panantos maparinna nikmat anu sakitu ageungna utamina ka Ibu Rama sareng ingkang putri pipanganten istri insyaallah dinten ayeuna pisah dinten anu diantos-antos hidup bade ngalengkah ibadah rumah tangga. Salam ya salam mugi tetap dilimpahkeun ka junjungan alam kersana habibana wa nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kum kasadaya umatna anu satia sadaya kamantenna. Ibu Rama sadayana mangga urang ngawitan wae runtuyan acara inti an utami dikawitan kumaoskeun Bismillahirrahmanirrahim. Bubuka lingkung seni Ali Harun Wedding Service. Ninggang mangsa utama datang bangsana anu bakal ku hidup ka sorang urang emut deui nalika hidup ngawitan kumaha ka alam dunia ayeuna pisan urang buka ku raja sareng kidung naas.
Mangga Ibu Rama gelis anaki hidup ayeuna di ai sakedap kumaha disinjangan ngemutkeun nalika nuju alit hidup aya dina rangkulan di janten ibu bapak dikawitan nyebat asmana Allah Tuang Rama Bismillahirrahmanirrahim anaking jimat awaking bobotoh kembang kadaton mustika ati pawenangan usik malikna diri urang ngan Allah anu ngeresakeunana sok sangajan hidup di leutik di ais di asuh di ako di gulang gaper ku Ibu Rama ayeuna geuning mamah jeung apa teh kedah ngecankeun Aisyah ingkang putri neh Fitri geus putri mama putri bapak kanyaah mama kanyaah bapak bagi sinjang ieu sanesa ukur sinjang pamais anaknya sinjang ieu tali ka cinta tali ka asih tali ka geudeuh tali ka nyaah ti mama sareng ti bapak anu moal bisa dipegatkeun ku naon wae oge mung nyawa anu bisa keunana sok sanaos mama sareng apa beurang geulis ngalepaskeun hidup teh tapi kedah di kumaha Allah Subhanahu wa taala parantos nyumpingkeun takdirna kanggo hidup ayeuna hidup kedah ngalengkah ibadah dina rumah tangga anu janten sunnah Rasulullah insyaallah mama sareng apa ridho ngalupaskeun hidup batu ma tos ridho mama siap dina rangkulan ieu dina aisan ieu pisan bageuri hidup dinenan ku mama diusapan ku mama diwafat ku mama ayeuna pisan mama bade ngecakeun Aisyah mangga mah dibuka sinjatna Bismillahirrahmanirrahim buka sinjatna mah beral anaki beral gadis ibarat doa di mama rengsek mama ngageungkeun hidup ayeuna anak sun panangan mama gelis sakedap alhamdulillah nuhun mama cekap sok
mayun ka apa papayun-payun sareng apa sakedah gelis bager ieu apanya penglilin cepeng kuduaan sareng hidup lilin ieu sanes ukur lilin anaki tapi lilin ieu teh didikan atikan ajaran teh apa ti leuletik anu diajarkeun dididikeun ka diri hideung naon eusina rukun iman rukun Islam kesolehan syahadat yang perjanjian urang sareng Gusti Allah akhlakul karimah muqarabah kedekatan urang sareng Gusti Allah kasayang ka papada jalmi hablum minallah hablum minannas ihsan anu samata-mata urang tetep aya CCTV Allah dina rengkang paripolah jaga ku hidup anak kita pamililin ieu pareun hartina bapak tos rengseh kewajiban bapak ka diri hidup ngajaga hidup enjing paketa bapak moal teleponan deui di mana wih jam sabaraha dijemput ku apa kahujanan teu kapanasan tos rengseh apa teh gelis bargi bakal aya anu ngajagaan hidup salajengna sukses naos berat apa sieun lilin ieu parah lantaran geus beres ngajaga hidup dina niat hidup sok tiup ku hidup bager geus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah mangga apa sareng mamah calik dina kursi neng calik di payung mayung ka mamah sareng ka apa bager hidup ayeuna calik dina sinjang anu seueurna 7 rupi sanes saumur hiasan ieu teh geulis sinjang ieu teh pangemut kangge urang dipasihan waktu ku Allah 7 dinten di Isnen dugi ka ahad dugi ka Isnen sakitu manusia gumantung gumelar di alam dunia oge dina sinjang aya juruna 4 kulon kaler wetan kidul hidup kedah milari rezeki milari nafkah jang bekel ibadah dina unggal dintenna ayeuna kedalkeun niat hidup ka ibu Rama mangga dugikeun ku hidup ka mama sareng ka apa geulis tenang lalauna Bismillahirrahmanirrahim. Papa dan mama yang teteh sayangi, saat ini izinkan teteh bersimpuh di hadapan papa dan mama untuk menyampaikan permohonan maaf dan rasa terima kasih atas semua yang sudah kalian berikan untuk teteh. Mama, sejak dulu teteh sudah sangat merepotkan mama. Jasa mama terhadap teteh sungguh tidak bisa dihitung. Tahun demi tahun mama terus mendampingi teteh dengan penuh ikhlas. Maka dari hati yang paling dalam teteh menyampaikan permohonan maaf jika selama ini banyak hal yang membuat mama merasa sakit hati. Tak jarang perkataan dan sikap teteh membuat hati mama terluka. Namun karena rasa sayang mama kepada teteh selalu mama menutupinya. Untuk papa, sejak teteh lahir hingga sekarang, papa sosok yang terdepan dalam menjaga teteh. Papa yang selalu menjadi teladan bagi keluarga. Papa berkorban semuanya untuk mencukupi kebutuhan teteh. Tak jarang dalam keadaan sakit dan lelah pun papa tetap gigih berikhtiar hanya demi mencukupi kami, anak-anak papa. Maafkan teteh karena belum bisa berbakti kepada papa dan mama. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan. Teteh mohon doa dan restu dari papa dan mama untuk menikah dengan calon suami yang sudah teteh pilih. Doakan agar pernikahan teteh nanti menjadi pernikahan yang penuh barokah
dan rumah tangga teteh menjadi sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Teteh, putih papa. Kami maafkan segala kesalahan. Kasih sayang yang papa dan mama yang pusing. Anakku selamat. Kami berusaha menjadi orang tua yang baik-baik. Memberikan yang terbaik menurut kemampuan yang kami punya. Kami minta maaf jika masih banyak keinginanmu yang bisa kami penuhi. Hari ini Papa dan Mama sampaikan izin dan restu untuk kamu menjalankan rumah tanggamu sendiri bersama suami dan anakmu, menjalankan ibadah dalam sebuah pernikahan yang banyak ujian dan cobaan. Kami berdua berpesan, jaga rumah tanggamu agar bisa selalu semuanya. Berbaktilah pada suamimu, jadilah istri yang soleh. Kami doakan semoga rumah tanggamu senantiasa rukun dan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya Allah. Geus ingkang putri hidup terus ngendalkeun kanya akan cinta hidup ke jantan hiburan pun kitu teh hidup alam terus ngadangukeun nembe kasauran bejantan apa ka cinta ka dedeuna ka hariwang ka diri hidup anak itu sekedar teu pula rarai mama teu pula rarai apa geuliat manten terus kanjeng kasurna. Beliau sudah menjelang tua, aku sorot soncak mama anu nembus kana jantung anu bet enjing pake tuh urang moal terus biasa dengar di bumi ieu margi mah pilih teteh tapi ti mama pilih teteh tapi ti mama hapunten teteh sok mangga mayun ka mama cepeng panangan mama sumpah anak mama bersimpu di haribaan mama mama membawa rangkul mama gelis gabruk sing pagel sing lami mama dana panggi nada jambar piduana lahir sobat kading hati mama hapunten teteh hapunten samudaya hapunten malah hapunten teteh teh alit jasahkeun wae ka mama hapunten teh acan tiasa ulah terima ka jantan sepuh
dugi kada putih masih kenanya sakit kak mama dadapang doa di mama gelis anakki putri mama kanya mama buat mama batu da aya dosa teu dihidup anaknya sama Allah hidup kak mama terus dihapun terpisah ku mama batu jaga diri teteh sing sehat panjang yuswa milik rezeki doakeun ku mama banget sing sae dina rumah tangga si bahagia salamina kasora kebagjaan cita-cita hidup sing kawujudkeun ku Allah sing sakinah mawaddah warahmah doa di mama geuting sadang berarti insya Allah sagala nyawa aya dina raga mama doa mama bakal terus banget hidup naon anu ku hidup di peta ayeuna jangkau hidup mama dibikeun tepuro di dunia sadajan nyawa jang hidup mau dikolepkeun anak berangkat alhamdulillah subhanallah kali gak apa-apa supanangan papa usapan nengku papa usapan masakan aku papa pahapunten samudaya kalbatan apunten dia alitnya sakit gak apa-apa pahapunten dia aja tiasa ngabingakeun gak apa-apa dugi kain aja sakit gini gak apa-apa sempet rangkul papa sing panggil sing gelis anaknya haruskan ku apa doa ya putri putri papa gelis anaki buruan hati papa kehormatan papa baca papa teh gelis ayeuna ieu mangrupikeun doa papa jang hidup ku Allah sing disumpingkeun jodoh jang hidup bagus insyaallah teu aya dosa di diri hidup gelis ku papa terus dihapunten pisan anakku Omah bager jaga diri hidup jaga caroge hidup jaga pernikahan ya lillahi ta'ala kade hati-hati dina rumah tanggi geulis sing taat turut-turut kami janten caroge papa jeung mama moal aya salilana di alam dunia ieu bisa nalingakeun hidup urang jaga bakar bisa ku Allah hidup sing bisa jaga diri hidup pilih jauh ti mama jeung papa jaga ku kalimah Allah jaga caroge jaga turunan hidup didikku agama insya Allah mulia jaga hidup anak kini sakinah mawadah warahmah sing beunghar ku apa didoakeun sing anu milik rezeki hidup anu barokah amin ya Allah ya rabbal alamin sumpah pahna geus alhamdulillah ridho Allah itu ridho walidain ridho Allah ayah dina ridho nabi jantan ibu ramah ratus kasakseku jantan putrina sembah sujud dedak pangapunten kali jantan ibu ramah insyaallah kecelakna cai soca ibu ramah sing masirhan minuhan ka dirina ka saya ka salamet teteh mangga saling payunan mama bager ayeuna anu sebat ngaras teh ngarasnya eta bakti di jantan murang kali kali jantan ibu ramana ku ngawasuh dampal sampean mama sareng apa teu aya anu tiasa ku urang didugikeun kali jantan ibu rama iwal ti doa ulah elak doakeun jantan sepuh dina tiap waktu salat urang bager canda sampean mama tambut sakeda bismillahirrahmanirrahim
sempat mangga lebetkeun kana jimbaran ageng. Bismillahirrahmanirrahim. Al jannatu tahta aqdamil ummahati, surga teh aya di bawah telapak kaki ibu. Sanes aya gambar madinya bagus. Tapi ieu perintah Allah Subhanahu wa taala ieu janten para putra sadayana kudu bakti ka janten ibu Rama. Kumaha carana? Ku cariosan perilaku sikap urang anu sae ka janten ibu Rama. Ku ngadoakeun maranten mami pagi teu aya deui mama sareng papa teh kan hiji-hijina urang teh. Bagja hidup ayeuna masih keneh aya ibu Rama bageus. Sok simbehan angkat capek anak telah simpen dina lahunan hidup geuning. Bismillahirrahmanirrahim. Keringkeun Gusti terasa kita kuliah. Ihatosna sekitar ku akhlak urang sing sae kamu masakan ngalih ka apa sok ngalih ka papa mamah tunggul rahayu apa tangkal darajat kehormatan kulawagi aya dina pundak apa gelis. Iya sampean papa, sampean iya anu angkat di bumi bilari rezeki, bilari nafkah, ugal dinten siang mungina kadang terbulis. Tanda teuing capena sampean iya ugal dinten, nyumponan kahoyong urang, nyumponan bekeun naon rupi, ngejanten kewajibanan di rumah tangga. Kadang kurang bobot timbrang dina waktu siang padahal mah bapak tujuh lu atlet kesah lari rezeki jan kurang gadis sesah dan mantenan. Tapi ridho apa jang hidup mah jang keluarga ieu mah ku apa dibelaan sagalana. Keringkeun sampean apa seueur ka nyeri kacangkeun sampean apa teh terus majeng kesepuh apa teh geulis iraha deui urang tiasa bakti sapotos kieu duka iraha buat teuing terakhir urang teh biasa wasuh sampean sepuh kang sekitar Alhamdulillah banget. Leh cali kelak di tengah. Sakumaha mama sareng apa diaali ngajaga hidup digalenturan hidup tina sampean dugi ka ranjungan tak ayeuna candak sampean mama candak sampean apa sungguh hidup begeun. Bismillahirrahmanirrahim. Kadawi di balik kesun sampean mama sampean apa sampean rangkul kuning mama sareng apa rangkul kuning lah mama sekali deh kadawi di siapa datang doakeun kuning mama sareng apa Allahumma firli wali wali daya warhamu maka maroba yang disogiro ya Allah. Sehatkan ibu Rama abdi ya Allah, hapunten segala kehilapan abdi, hapunten tampatan ibu Rama ya Allah. Bahagiakan beliau ya Allah, panjangkan umurnya. Hamba masih ingin memeluk beliau seperti ini lebih lama lagi ya Allah, lebih lama bersama dengan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Sungguh mama nih, sungguh mama, sungguh papa sekali. Pamit payunan ibu Rama banget.
anjing pakai tambah tapi mau biasa sasar alhamdulillah banget sok cari ini adiknya sok adiknya saya teteh mundur sedikit di hadapan mama sama bapak sok adiknya mana sok saya cok sun panangan teteh cok sun panangan teteh teh dia alit sesarangan di bumi sareng rai-rai nunggu teteh dijagaan nunggu teteh diasuh diwartosan gitu sok rangkul rai aku teteh rangkul sok rangkul dua anak rai neng sok teh di bumi ieu teh alit sasarengan mam sareng bobot sareng ocon sareng kadang-kadang sok pangling bisi silih timbaran rai doakeun tetehnya kapunten teteh bilih teteh katos nyarek ka rai eta mah nyaha teteh ka rai sing bager di bumi bilih teteh mangke tebih moal tiasa gawat nepangan mamah sareng apa teh mari kedah aya widi dijanten calon ke teteh jaga ku rai mama sareng papa bilih teu damang tong ngahariwangkeun ka mama sareng ka apa wow diwangi teteh bilih lebih daya di dia jaga ku apa jaga ku rai mama sareng papa teh terus sareng manten nama kadenya teteh ditika sing bagen sing soleh alhamdulillah doakeun teteh sing bahagia rumah teh karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mangga lengkapkan sampean anu tengen anu katuhu yang kanan saya bismillahirrahmanirrahim bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rasulullah